wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ila akhiril ayah, wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur 'alan na'mai wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min bainis samawati wal ard. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadacan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan solawat kepada junjunan sadayana nu hadir wengi ayeuna, balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang ketingali ya orang puspa bangetna banget Bang Emok kabeh ya. Nepi teh ka dia Bang Emok, jawab yang jujur, nepi teh ka dia Bang Emok. Nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing sia paehna teu ngajepat emok lebih kana kuburan. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabala layar hutangna. Kanu amina tarik nu panggedena sia hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, saha jelema nu maca sholawat ka Kangjeng Rasul, wa rafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikeun sorana, diluhurkeun suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tanpa hadroh, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nu hayang berkah angkat suaranya. Salatullah salamullah, angkat suaranya, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkatkan pandanganna supaya dikabul bebarengan. Tawassalna lillah wa bil hadi rasulillah. Sakali deui tawassalna bismillah
wa bil hadi wa kulli mujahidin bi'ahriya Allah bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah istajib doana ya Allah salatullah salamullah ala yasin billah ilahi sa'il ummah minal afah sekali deui ilahi sa'il ummah wa patiwan wa min hamim bi'adriya Allah semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di Kampung Puspadaya Kecamatan Purabaya nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim simkuring kamarantena. Mudah-mudahan kita doakan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para ustad, sadayana panjang umur, sehat walafiat. Bil khusus kepada keluarga besar SMP 3 Purabaya dan SMA IT Bina Mutiara, kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Denil, Bapak Adi Ruswandi, juga panitia kenaikan kelas dan jajaran Dewan Guru, dari ketua komite sampai anggota komite, seluruh wali murid SMP 3 Purabaya dan SMA IT Bina Mutiara, dan seluruh jajaran para pemuda Karang Taruna. Mudah-mudahan semua pada panitia dina ngorbankeun harta, tenaga dan pikiran dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Amin. Juga tak lupa kepada aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kades, juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda. Mudah-mudahan anak-anak siswa SMP Negeri 3 Purabaya, juga SMA IT Bina Mutiara, semuanya bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi insya Allah dengan keberkahan pengajian, keberkahan tabligul islamiyah, keberkahan kenaikan kelas dan perpisahan, sadayana nu hadir dikumpulkan di Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas penting ieu. Saya tanya ieu penting teuing teu? Jawab yang semangat, penting teuing teu? Wah, tepi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Ieu teh rek nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah teu kudu panjang-panjang. Cai saember dieusian pinu teuing caina leber bahe eueuh manfaatna, betul? Betul. Yang penting saya ceramah orang Puspa balik mawa
Jawab yang kompak. Saya ceramah, orang dia balik mawa L, aing balik mawa am. Amal, amal, amplop. Mohon maaf Kiai, simkuring geus 20 genep tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Jarang jadah ibu-ibu duit kabeh, jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah, saya bangga diundang ceramah oleh SMPN 3 Purabaya dan SMAIT Bina Mutiara. Kenapa saya bangga? Ternyata Ustadz di Puspas sukses ngabina umat, kiaina berhasil ngadidik umat, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahna luar biasa ngadidik, ngabina, ngapingbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atuh yang sia balik di dieu mah. Da kanyahoan sia ku aing nu tara biasa make tiung na ge nyarareng soalah. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kudu loba syukur jadi awewe. Lamun haji entis ku Allah diciptakan jadi awewe rek unggal penting aing sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah nih, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul. Makanya tolong catat, kunaon awewe teh dijieun ku Allah tina tulang sirah. Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kunaon awewe teh dijieun tina tulang tak-tak? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awet dijieun tina tulang tonggong? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dijieun tina tulang leungeun? Tolong catat laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kunaon awet dijieun tina tulang suku? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Tolong catat bapak-bapak. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri. Tapi perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh sia gemil. Aing nepi ka eungap diangkat-angkat ya awe ngajar dog. Ya bener ya awe di Purabaya mulang tari mana sia ka aing. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, ya tarorek bapak-bapak di dia. Pak, can bapak urang. Ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok. Bengkok apa lempeng? Bengkok. Tah si bengkok. Awe mah diciptakeun tina tulang rusuk bengkok. Serba salah dilempengkeun tarik teuing potong. Henteu dilempengkeun si eta mah bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah. Ari teh dibentak ngiri diteureun. Dibentak kencang teuing ge mau pakaian bari mewek mah tadi serah tuh. Ada asar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, jawab yang kompak. Orang Puspa hayang asup surga. Urusan surga tong api-api. Siapa tahu malam hari ini orang dihadiran ku malaikat dan Rasulullah. Saya tanya, orang Puspa hayang asup surga? Tapi asa eueuh beungeut surga. Boro-boro orang Pak wali yang Allah berikan
selalu wusul di hadapan Allah. Wali anu hatena dibersihkeun tina sifat sirik, bidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali anu hatena dilengitkeun tina sifat hubud dunia. Wali yang diberikan kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali masih gogorowokan hadapan Allah. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas masuk surga. Atau kamu orang puspa, kamu iya, kamu itu tuh, kamu iya nu ngomong. Apalagi saya yang berbicara. Wali tidak pantas masuk surga. Tapi penting ayeuna simkuring ngadoa, diaminan ku para alim ulama dan orang tua wali murid. Ya Rabbana, jadikan semua yang hadir pada malam hari ini dicatat penting ayeuna sing jadi ahli surga. Amin. Saya tanya, surga agung tidak? Jawab yang kompak, surga mulia tidak? Surga suci tidak? Catat Pak, surga nu suci tidak hanapan dampa suku malaikat. Allah teu pernah neuneun surga hanapan dampa suku rasul. Surga teu disimpen hanapan dampa suku nabi. Allah teu nyimpen surga hanapan dampa suku wali. Allah teu neuneun surga hanapan dampa suku kiai. Tapi Allah menghargaan awewe, Allah menghormati perempuan, Allah menghormati jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Utang ditempoan itu. Karena si ibu eta jadi kikieuan. Kebalik ti dia budak leutik kokoreh karena cokor inungna. Mana surga mimi? Surga. Cek inungna coba tempo ku sia tah. Ya inungna bingung, budakna bingung, ieu surga teh barulah gila tuh. Bari hideung bau asap. Torombeheun. Kata rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana. Piraku perpecahan antar suku. Kamari kita tetangga aing rorombeheun datang ke dokter. Dok, tak eta rugina jadi dokter teh eueuh nu sopan ka dokter mah. Eueuh nyebut wa dokter, bi dokter, mang dokter, kabeh ge. Dok, ada apa bu? Kata teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar, dorok dok. Nah jadi kuas kerupuk kulit. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat, tuh dok, belah-belah kayak gelengan. Cek dokter, itu mah obatnya gampang. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga nu agung, surga nu suci, surga nu mulia disimpan ku Allah hadapan dampa suku ibu-ibu. Artinya keriduan Allah simpan di bawah keriduan seorang ibu. Makanya saya titip pesan ke orang puspa. Hei orang puspa, rek lalaki, rek awe, rek pameket, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek budak, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, rek pejabat, rek rakyat, arek SMP 3 Purabaya, anak-anak SMA IT Bina Mutiara maupun jajaran Karang Taruna, saya titip pesan. Hei orang puspa, tong macem-macem siapa kamu jadi induk. Letah inung masukut. Saciru metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Tidak ada doa yang mampu menembus 7 lapis langit kecuali doa inung kana. Tidak ada doa yang tidak ada penghalang antara Allah dan seorang hamba kecuali doa inung seorang anak. Dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah ngan ukur doa inung ke anak. Seorang waliullah dari Yaman, Al-Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, cek Al-Habib Salim As-Satiri, darajatna doa inung kana ngaluwihan doa na 70 wali kutub. Makana hei orang puspa, teangan kusia, arek doa Habib nu mana, arek doa kiai nu mana, rek doa ustad nu mana, rek doa ajengan nu mana, rek doa abah nu mana, rek doa abuya nu mana, arek doa dukun nu mana. Tidak ada yang sanggup melebihi doanya seorang ibu terhadap anak.
gelis kasep boro-boro doa benerna doa salahna inung ka anak dikabul Allah. Lamun cek inung ka anakna kesel jang cilaka sia, saya berani bersumpah dengan nama Allah Pak, demi Allah lamun eta budak can minta hampura ka inungna meme pae sia kudu ngalaman cilaka heula. Rek mana neng? Weh kamana? Oh kiih. Makanya saya cek aing lamun ngaji teh make pempas atuh sia teh. Aduh sekar itu. Teu ngakakarak saumur ngaji pabelit jeung nu kiih ieu teh. Ya udah panitia supaya tertib, supaya khusus, supaya hikmat ulah nu gada gede gue nges acara orang tutup heula. Ayo orang kiih babarengan. Di mana kiih? Banjir. Terus ya gara-gara kiih yang jadi pohon, tapi kemana dia ngomong itu? Jangankan doa benerna, doa salahna dikabul Allah. Lamun aya indung kesel ke anakna, cek indungna jang balang saksia. Catat, saya berani bersumpah dengan nama Allah. Wallahi billahi wa rasuli, lamun eta budak can minta hampura nyuuh ka indungna, meme pae sia kudu ngalaman balang sakeula. Sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Boro-boro doa benerna doa salahna dikabul Allah. Tingali kolot baheula Pak. Ngubaran anak teu kudu make dokter ku indungna ge cager. Beledak budak tidak gor kana tiang listrik benyol sagede bola kasti. Taraneangan dokter nyokot teh buk indungna gosok-gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes. Betul Bu? Enak mereka diubaran ku buuk kumaha da buukna ara reuweuh atuh sia. Baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari instodan pisin dokter mata mah mahal. Diletak ku letah indungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cacrakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh. Betul. Baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih. Taraneangan obat merah betadin. Baheula mah indungna jadi dokter lumpat di bidan imah nyokot daun babadotan kecek ku indungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae puting batuk borang batuk isuk batuk sore batuk taraneangan laserin taraneangan apotek tara ka rumah sakit teu eueuh duitna lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngorak gayem ku indungna geus lemes wolkeun kana beueur budak 3 poe pae namanya cager wae atuh sia. Eta mah panyakitna parah paru-paru basah. Naon hubunganna cikur jeung paru-paru atuh. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung, beuteungna kembung taraneangan diabet jeung dialet. Tolak angin mah teu warauheun ka rumah sakit eueuh BPJS, ka dokter eueuh jeung duitna. Lamun budak asup angin nyeri beuteung kembung, indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Inget teu bah? Baheula mah nyeri beuteung teu minyak tanah. Aing ge keur leutik baheula nyeri beuteung indung simkuring lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Usapan beuteung teh ku minyak tanah. Untungnya beuteung aing teu diduruk. Ku minyak tanah. Bari diusapan teh bari dibacakeun doa. Doana ge lain kulhu, lain falak binas, lain ayat kursi, lain Fatihah, lain shalawat basito, shalawat umi, shalawat makbula, shalawat fatih, shalawat istiqosah, shalawat sifah. Baheula mah jampena ge jampe kolot baheula, doana ge doa kolot baheula. Lamun ceuk orang Cimande mah jang jawokan, tapi awas hai orang Puspa, tong ngahina jang jawokan, jangan menyepelekan jang jawokan, jangan merendahkan jang jawokan. Naon sababna? Allah teu ningali doana, Allah teu ningali jampena. Tapi anu ditinggali ku Allah indungna anu hatena bersih tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, anu cai ketubana pernah mengalir deras gara-gara ngalahirkeun anak, anu getingna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak, anu cai panona marurakan unggal peuting ngadoakeun anak, anu 5 tahun disiksa kudu jadi anak, air matanya meleleh gara-gara ngadoakeun anak. Bari diusapan teh ku minyak tanah bari dijampe cakakak eueuh inyuk talina didahar dibeuweung hitut jadi nopro teh itu cager nyeri beuteung. Naon sababna? Letahna jawab yang kompak, letahna naon sababna seukeut? Sabab loba jigong jikir nasi meni pajauh-jauh jikir kana jigong atuh
Naon sababna letana seukeut sabab loba jik. Kunaon kolot baheula make loba jikir baheula mah eueun nu ngaganggu jik. Bantuan baheula mah handphone sing tarik handphone Android TV Facebook Twitter Instagram YouTube TikTok lato-lato terus yang gaganengkeun lato-lato baheula mah aya TV ke hitam putih bahnya hurungna ge baheula mah TV teh lain make listrik make aki mun aki narek beak teh gambarna teh nyiut teh ngaleutikan baheula mah da acara TV teh nganukur hiji TPRI ai TPRI mah punten Pak Kepala Sekolah TPRI mah teu ngaganggu umat Islam TPRI mah teu ngaruksak umat Islam arek ngaruksak kumaha sia jam 8 hurung jam 10 rumek deui jam 10 hurung jam 12 paeh deui ayeuna mah acara televisi jeung handphone di jam 1 hingga jam 1 muter teureun-eureun banyak acara televisi yang merusak umat Islam jawab yang kompak betul loba acara televisi nu ngaganggu umat Islam betul banyak acara televisi yang menghancurkan umat Islam betul bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam di jam 1 hingga jam 1 TV teureun-eureun acara geus macem-macem TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Badu, jeung RT Kamal ya di dieu. Naudzubillahi min. Loba budak mau ngaji gara-gara tip. Sing tarik loba budak mau ngaji gara-gara tip. Budak mau sakola gara-gara tip. Ibu-ibu siapa sholat duha gara-gara TV. Masjid kosong gara-gara TV. Coba yang nanya ke ibu-ibu, jawab. Ibu-ibu unggul nggak jawab, jujur. Lamun di Puspa sholat subuh aya 500 orang eueuh. Cicing bawa cicing ibu-ibu. Ibu jawab jujur. Di Puspa lamun subuh aya 500 orang eueuh. Eueuh. 400 300 orang 200 100 50 orang salaki sia kamarana tuh hes innalillah bu lamun boga salaki jam 5 hes kene wae cek aing mah nyokot termos naheur cai leop jang naon sia gablek salaki tara salat subuh emang sekarang ini Pak Kepala Sekolah Pak Komite dunia ini sangat memprihatinkan hadis Nabi sudah nyata engke mah di akhir zaman masjid Pak agreng-agreng masjid hebat masjid mewah wa huwa harabun minal huda dalamnya 00 alias nihil saya tanya jelema ngabring ke Masjid Al Jabar lain sholat tahajud sholat duha selfie sia ingin nyaho betul dulu Bupati Bogor nyieun Masjid At-Ta'awun biayanya hampir 25 miliar ayeuna jadi tempat bobogohan ke Masjid Al Jabar nepi ka sabis ngabring ngadon selfie lain ngadon salat wa huwa harbun minal huda dalamnya 00 alias nihil makana punten ya ke orang Puspa engke deui daripada masjid kosong engke deui Pak RT Pak RW lamun rek ngabangun masjid saran ti aing lobakeun tihangna teuing masjidna 100 meter ge tihangna atuh 150 atuh leuheung eueuh nu salat ge rame-rame ku tihang atuh masjid paling aki-aki meureun asup mesti dagor teuing aki-aki paeh tilu mah da mojohna ieu kadang-kadang salat subuh salat yang paling memprihatinkan budak mora mah geus teu beukieun jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki sebelah senalna hejo sebelah senalna beureum geus kolot mah boro-boro salat make senal ge tara bener can nepi can naon ka masjid beledak ti dagor kana tihang pingsan 2 jam tuh hudang-hudang coba hujan ngariриncik coba padam listrik asup ka jero masjid kulo terak neangan mik ke dasar geus kolot nyaho padam listrik neangan mik aki-aki beunang mikna brai hurung lampuna pan sok rajin aki-aki mah di jero masjid teh gogorowokan tahrim ala wargi hadayana ayo gerak ka mana masjid
ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam lagi paeh dari masjid mah paeh wae jam tuh lamun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit mikat manuk ku tikukun nu asup tikukun mikat manuk ku japati nu asup japati mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis aing nanya lamun nu adan subuh aki-aki nu asup aki-aki deui kuculuk-kuculuk tiluan CS na ayo aduh iya imam iya we imam aing geus didagor kana tihang kepalang sia nu adan sia nu qomas sia nu sholawat sia nu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan maju karo Allahu Akbar aki-aki di tukang tiluan kompak aduh Pak RT lamun di Puspa sholat subuh kos gitu cek aing mah parekeun 3 bulan mah beres surat Fatihah neangan surat upang pondokna dah hayang buburu balik Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum neangan lakum teu kapangingkan yen di tukang geus kesel cek di tukang ieu wala di wala deui ra beresna salat ngaharewas ka hareup bah lakum aki-aki karang nu lakum dinukum walabdo makin rusak cek aki-aki di tukang geus kapalang lah amin deui nu hiji ngaharewas hebatnya boga imam teh aminna buat 2 kali ya gara-gara diaminan 2 kali aki-aki diharap imam gengsi ganti suratnya Bismillahirrahmanirrahim inna atoina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna udah tukang kesel innalillahi we kapalang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ditinggali ka tukang nu 3 paeh bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur arek kumaha masyarakat Puspa menjadi masyarakat yang gemari pare-perapi lo jenawi totot tentrem kertora harjo lamun budak ngora di Puspa hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah hei dengekeun budak ngora di Puspa subhanul yaum rijalul ghud pemuda sekarang akan memimpin di masa akan datang rek kumaha sia jadi pemimpin lamun budak ngora di Puspa subuh-subuh kenek kerek ke estibla tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah betul. Alangkah indahnya di Masjid Puspa nu sholawatan meme subuh budak ngora alumni SMPN 3 Purabaya. Alangkah indahnya anu adan subuh budak alumni SMPN 3 Purabaya. Kiai ajengan Ustad punten kalau memang ada anak muda di Puspa mau keluaran SMA IT mau keluaran SMP 3 Purabaya kalau memang punya bacaan fatihahnya pas sehat budak ilmu tajwidnya luar biasa dan diajarkan karena agama punten sekali-kali ulah ngapain budak orama sekali-kali berikan kesempatan anak muda Puspa tampil ke depan untuk menjadi imam sholat subuh supaya ayah estafet kepemimpinan di mana kiai nu kolot kering jeung maot aya gantina baru akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur betul udah ngora ayeuna beda jeung baheula Pak ayeuna mah guru dijadikeun babaturan siswa SMPN 3 Purabaya SMA IT MIT Bina MIT Mutiara budak ayeuna beda jeung budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru ngadenge lengkah guru ngadeg-deg leres tuh Pak budak ora baheula boro-boro ngadenge suara guru ngadenge lengkah guru ngadeg-deg budak ora ayeuna ka ustad nanti sana tatan sore sana kan sekalian jeung rokona goblok saya berani bersumpah di hadapan masyarakat Puspa saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat Puspa nu ngaranna Haji Entis umur geus 43 tahun saya berani bersumpah demi Allah sapanjang inget aing can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup sieun ku kolot sampai saya sekarang saya takut dengan orang tua saya
daripada aing kudu ngaliwatan bapak jalan hareup ka jeung teu jadi ngaliwat. Beda jeung si eta tah. Bapana keur ngaroko bari ngopi cengkat hareupeun kolot kadupak cuh balik bapana nangkarak. Anu ku dileret sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya indungna nyokap. Aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Eta teh salah indung bapana kene. Baheula keur anyar panganten ibu ge bahasa teh sok dilebay-lebay. Anyar panganten mapan bapak ge baheula teh dipuja dimanja ku pamajikan teh jiga raja.